Ayo Ayo. Tos teu kiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Lamun ieu emang rupa alam dunia artina masih hidup dong. Tebal misja teulem-elem bade jeung nyebut dong segala non ku hanteu. Da bongan meh nyebut wae Laju mun yang cengkat rasa kasieun bet leungit. Caletit nyiwit ping-ping na sorangan gurubug meh na gurubug. Banget karasa nyeri jadi bener geuning. Manehna teh masih hirup keneh. Kunaon nu geulis kalah jeung serikeun siga manggihan pikasirieun padahal misja pangna kitu teh bakat ku hayang ngabuktikeun masih hirup atawa geus aya di alam sabada maot manehna teh pami ieu alam anu disebut alam nyamuni dupieun neng sareng saha atuh sareng bangsa naon ngawani-wani maneh nembongan nah ieu nu basah harita sok nembongan kakang Pami palai uning mah hayu orang kalembur abdi kamana neng kalembur abdi tuh di dia oge katingali tembong gelorna di lengkop sisi walungan malah mang eman oge tos ngantosan cek nu geulis tedekeun ngabejakeun ngaran oge kaayaan dirina kalah ngajak lumantung bari nuduhkeun lemburna malah mang eman teh tos ngantosan cenah beuki hemeng we misja teh mitra. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun mitra kaum dangu geus kitu mah misja tuturubun mapae jalan satapak karasa lain taneuh nu ditincakna teh tapi jiga kikisik warnana bodas meuni nyacas jeung bersih deui eueuh runtah setik-etik acan eueuh kalakai tatangkalan nu maruragan duduaan jeung nu geulis hate ngolear simbar teboguh rasa lembur panuduhan nu geulis ebreh tembong runggunukna imah-imah aralus tur warweg siga karajaan dina zaman baheula anjog ka gapura dibagiakeun ku rombongan awewe ngarora tur gareulis telila trojol aya awewe tengah tuwuh nu rojol gebeg misnya ngagebeg sabab eces pisan eta awewe teh pamajikan Pak Kodir bu geuning adi dieu ulah jangan sumping jang misja kawas nu kapahung manehna terus lempang beuki jauh ka jero lembur anu resik tur endah katempona jalan anu disorang mangrupakeun jalan gede ayeuna mah tapi angger kikisik meuni ngapak nyacas bodas lempar lempang angger pagegendeng jeung nu geulis malahan mah asa beuki adak cek rasaanana unggal aya imah anu kaliwatan ku anehna loba daging sato mitra unggal aya imah anu kaliwatan ku anehna loba daging sato
ngabugigag di buruan jeung bung-buahan naon ku hanteu rupa-rupa aya samangka jambu kalapa rambutan dukuh sagala aya gebeg mena gebeg basa nempo aya getih ulaweran beuki hemeng weh beuki teu kaharti. Nah ieu teh karaya di mana bakuna jiwa jeung pangrasa kacantu ku kaayaan tapi misya teu wani loba tanya serog deui ka gapura anu leuwih alus tur tohaga saurang gulang-gulang tepak deku ngahormat kanu geulis gebeg misja ngagebeg bari teu sadar pok ngomong Mang Eman keur naon Mang Eman di dieu wilujeng sumping ja haturan Nyai Ratu cek jiri Mang Eman bari tepak deku ngadep ka Manoja teh mangga dilanjang ajang mangga parantos diantos ku tuang raja di istana. Lebah pengkolan aya imah alus nenggang tisa saha misja panasaran reg ngarandeg paroda ngareret ka lebah buruanana berehes sababaraha urang Wanoja gareulis keur marebutkeun daging jeung bubuahan tidak sungutna ulaweran getih beureum horeng anu keur diparebutkeun teh daging uncal tetempoana mah anu masih atah keneh pada ngorowot siga maung keur ngadahar mangsa baroanana celebok ngahuapkeun bung-buahan la ilaha illallah Allahu akbar teu karasa misja jol ngucap tahlil jeung takbir seor angin ngaguruh lilimbungan tangkal jarangkung pating pelenoy sigarek peunggas aduh cilaka kerajaan teu nampi kana kasumpingan salira kada enggal keluar ti kerajaan pibalayan nu geulis hari wes-wes nitah buru-buru mulang tapi pan misja teh teu apal di jalan enggalkeun taya di waktos abdi teu ridho pami cilaka enggal geura angkat deui nu geulis teh hari wes-wes bari ngajujurung kudu buru-buru kaluar teh eta tempat atuh angkat ka mana neng pan amah teu apal jalan tembal misja kalah kabingung nu teu panggih jeung tungtung ti tadi oge manehna sangsi teu apal di kaler jeung di kidul duka keur aya di mana duka di mendi nganu apal teh kajirim Bukadir jeung jiri Mang Eman nu geus jadi gulang-gulang teh loncat loncat kana jungkrang loncat kana jungkrang cek nu geulis tah luncat kana jungkrang nulung kawing red kumis jadi reret jungkrang teh beteka tempo dasarna da poek ku pepedut atuh batan nurut mah kalah kangarangkog maena teh da asa piraku kudu ngadagerageun karep kana jungkrang anu teka tempo dasarna mah pileleyan ya nu geulis amitan sanggeus ngucap gitu ngababuk tanggong misja satakerna bari semu didorong atuh koleang awak misja ngoleang kumalayang nyorang jungkrang nulung kawing jungkrang nu teka tempo dasarna blus kanu poek jeduk asa nu buruk nu kenyal-kenyal les misja teu inget di bumi alam.
Mitra kaum dangu, barang lilir langsung rarat-reret ka sakuriling bungking. Geuning leuweung geledegan, ret kana waruga horeng keur nyang saya dina akar kai gede nu aya di sisi walungan. Walungan nu aya di sahandapeun jalan basa manehna kacilakaan. Walungan anu tadi keur ngagulidag banjir, caina geus ngorotan ayeuna mah teu cara samemehna. Awak misja ngalungsar teu pupuguh dina kikisik. Bari ngumpulkeun deui lembutan anu asa tinggalin di negeri siluman. Oh, panggih yo di dieu yo. Di mana? Di dieu yo. Telila kadenge sora nu cojorowokan. Mulu ka tempat misja nu keur nyang saya teu walakaya. Mitra kaum dangu tidinya mah taya nu karasa deui. Taya nu bisa mirosea lelembutanana di mana ayana. Ingat teh, misja geus ngajepat luhureun belangkar rumah sakit. Sukmana antang mireng nu padungdengan nyawalakeun nu teu puguh ka Bandungan. Ukur sora sabab wujud maranehna ujug-ujug ting kariles lir damar diulinkeun angin. Sakapeung kadeuleu laju sirna taya tapakna. Najan reangna sora arinyana jentre gigireun, hareupeun jeung asa tukangeun, satuluyna kareles ngiles dituturkeun gejosna jarum suntik kana sisi waruga misja nu duka teuing lebah mana. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Poe ka poe geus kaliwatan. Ilang minggu kurunyung bulan, kurang leuwih sabulan misja ngajoprak di rumah sakit teh. Sakabeh biaya anak ditanggung kudu boga beus. Pon kitu deui motorna digantian. Harita teh kakarak saminggu lilana mehna aya di imahna. Kada kering sing ngumbah motor anyarna. Awak geus jag-jag deui. Kusabab inget kana hanca gawe atuh daek teu daek. Misja terus tatan-tatan rek ngalaawi. Keur dijieun torok-tokan teh. Cocoan jualeunana. Komo basa inget pesenan pakadir mah. Mehna jadi kahudang deui sumangetna pikeun usaha. Cenah urang lembur teu bisa kagiridi ku jelema lebah dinya teh. Atuh da kumaha kebon awi ilaharna oge nya kitu kebon awi harieum barala roba reungit taneuhna beus matak leuncangeun jeung kabeja sok loba oray kobrana
Tapi henteu kitu upama hantem diteges-teges mah. Palataran pikabetaheun pisan lalinduk ariuh ngampar kalakai daun awi kawas nu beunang ngahaja ngadaraikeun. Lamun teu kitu leuning taya jukut jadi sapisarateun lantaran meh salawasna tara kasorotan sinar surya. Tanggah di lebah dinya ari lain meneran sela-sela daun mah teu awas ka langit ku hieum-hieumna. Kebon awi paranti misja ngalabahan pikeun nyeun totorok-tokan. Pernahna aya di sisi gawir anu nawing ngabangun rarambu gunung. Nutugna beras ka jalan gede, jalan raya anu katelah tanjakan emen. Kadituna kebon enteh upluk aplak, dihandapna padataran pilemburan nu katenjona bangun teu sabaraha jauhna. Da eta bae ceuk angkeuhan mah gogorowok oge asarek kadengieun kudu di lembur teh. Lembur nu ti lebah dinya katenjo imah-imahna. Malah jelemana oge mun parangkeur araya mah katenjo ngulamprangna. Kulon pernahna ka lebah dinya teh. Tah, ti lebah dinya lebah dapuran awi teh. Di kuloneun kebon anteh nu aya teu jauh ti jalan raya antara Gunung Tangkuban Perahu jeung Subang tanjakan emen. Lebah dinya dapuran awi dina bibir gawir plung-plong napisan tetenjoan teh. Plangem-plang satungtung tinggal kalusan alam nu alus lain caritakeun. Wasna lain dangdingeun lantaran lisan tukang ngecarita, hariring tukang ngadangding jeung pensilna tukang gambar. Moal metu kudu mindahkeun kalusan anu ceples samodel kitu mah. Atuh da kumaha? Ngan ukur bisa nyebut alus jeung waas hungkul manggang oge. Tapi pikeun jalmi-jalmi panginten atos ngalangkungan jalan tanjakan emen mah pasti terang. Padahal syariat nama teu pira pisan tetenjoan nu mata kuas ti lebah dinya teh. Geura ngampar kebon enteh disambung ku kakayon jeung lembur tingrung gunung nu ditungtungan pisan ngalamuk Gunung Tangkuban Perahu mindingan bangblasna paninggal. Tapi naha atuh ari di sawang bari di sina nyurup nyerep kana ati sanubari mah dina mangsana lelembutan tumamprak kanu kawasa nepi ka teuwasa ngagambarkeunana oge ku alus-alusna ku was-wasna. Ongkoh sigana perwatak alam kitu dilenyepan ku kasadrahan mah jurang jero lung kawing oge seperti lebah dapuran awi teh nu sakitu pikapaureunana mah alus bae nu aya. Mitra kaum dangu geus remen sok aya nu nyarita pang-pangna nu ngadongeng pikawaseun teh kudu nu bersih bae. Mun langit kakarak disebut alus upama lenglang taya aling-aling. Padahal mah harita mah mega sababaraha lapis katenjona teh malah belah kidul mah medad ku pihujaneun. Tapi nah atuh tibatan matak sudah kalusan kawasan mah kalah kasabalikna jadi bet nambahan tetela teu bener nu nyebut kitu teh. Ongkoh moal nya bae aya alam pilih kasih make itu alus ieu goreng. Da eukeurna mah kabeh oge sarua bae teu beda jeung henteu dibeda-beda. Harita kira wanci asar akhir mepet ka magrib malah geus reup-reupan dinu harieum saperti handapeun awi mah panon poe acan surup. Tapi sinarna kahalangan mega kandel pisan. Hiuk ngahiuk angin nebak kana tatangkalan. Tinggeretna awi dina dapuran pagesrek jeung baturna paselang jeung sorara geragna kalakai. Jabat eta mah taya deui nu kadenge. Ngan hawar-hawar dina datang mangsa beurang diganti ku peuting teh. Rada tonggoheunana keur kasorotan keneh ku sinar panon poe mah ngelak bae. Cangeh gar disada cacaweh weran.
harita mah lila-lila jep jempe paripurna jadi kadenge asa tinggerenggeng dedengean jep deui sirna sepi kasirep ku indung peuting nurek nyimbutan sabudeur alam palebadinya. Nah atuh mejeuhna mun rek aya nu nyangka dedemit teh lantaran wayah kitu aya awewe ngajanteng kahieuman dapuran awi neuteup kana lebah rek surupna panon empoe rek mubus ka tukangeun gunung nu ngalamuk ditungtung deuleu eta jirim berjongjon pisan ngajantang dina bibir gawir nu sakitulung kawingna jurang jero gurawes pikalawangeun aya najuri gitu piraku teuing ceuk Misja bari nyekelan perah bedogna tapi anak hantam diteges-teges tetela jelema ngajantengna handapeun dapuran awi kawas jadi perlambang kana lembutanana wanda rupana anu sok rajeun kaliwat kudu lolong mah lantaran nu sok disebut rupa kasumputkeun teh katurug-turug aya dinu hieum pisan eta tah anu jadi perlambang teh suremna lembutan ngareukeun cahaya bawati kudrat henteu sinaran deui nu katenjo teh ngan saukur herang ngagencelang hihideung panonna we wungkul herang geus semunga gendang naon atunya wanci sareupna rek mubus ditutup ku jangjang peuting anu ngalingkup bedaya nu kalitu patut juri kitu teu kahalangan ku semu sepana beungeut bangun carindul panonna jeung siga sudana awak tina ngeusi kana langsip dina daweungna dina hulangna sedang neuteup kana lebah pantana langit jeung puncak gunung kernaon atuh bisa dikira-kira mehna teh keur meujeuhna kabeku angen-angen jiga nama meureun hirupna mucuk dina puncak panyileukan nya kaciri sanajan barugana handapeun dapuran awi kaciri dina pasir anu suni jauh ka itu ka dieu tayona mah geus yakin pisan yen lembutanana teh keur ngalayang ka nu anggang tapi ngalayang ka mana nya teuing atuh da teu bisa dilalabah ka mana-manana ngan anu tetela mah jauh weh ceuk Misja kawas nu kahipnotis ngagerentesna jero hatena bari molotot mata simeuteun nyerangkeun bari dodongkoan bok ngagerentes deui jauh pernah nanu disusul ku lembutanana teh jiga nama nu dilanglang ku keur tegangeunna di daguan ku jirimna nu keur ngajantang handapeun awi tah jelema tawa juri katuh cenah nah atuh mitra barang disidik-sidik deui kereles weh eta jirim teh ngaleungit teuing ka mana gebeg Misja ngagebeg gilek ngagilekeun awakna terus nama mehna lumpat sakalupat lampet ngabecir balik juri kita mah tolong cenah beri lumpat satakar kabak teu malire kana naon Mitra
kaum dangu urang singkat toenya poe ka poe geus kaliwatan lain hiji lain dua beja geus pabeja-beja urang jauh urang deket geus pada apal bejana ngan bae ari anu kawenehan manggihan mah masih bisa keneh dihitung kuramo danya kitu atuh beja mah leuwih cepet sumebarna sakomo bejana ti jelema gede wadul mah samalah sok ditumbuh tambah teh tina sajengkal jadi sadepa misja asal nama hare-hare wae teu yeuh peduli kana beja eta teh sanajan bejana langsung ti jalma nu geus pernah panggih jeung eta jurig teu yeuh jadi pikiran hirup mah nafsi-nafsi bae beda alam ieu ngan bae sanggeusna Ridwan sobatna kawenehan ningali eta makhluk tur ampir cilaka Ridwan mitra nu harita karak boga motor jeung anak pamajikanana ampir ragrag kana gawir di palebah dapuran awi eta basa rek balik ka imahna dina wanci sareupna motorna kapaksa digiwarkeun pedah sieun nabrak hiji jirim awewe anu ngajanteng di sisi jalan hareupeun pisan dapuran awi anu disangka jelema kumanehna da cenah sidik ngaliwat mentas jalan pas pengkolan teh sidik pisan awewe matak langsung banting satangga oge da sieun nabrak teh ari sing horeng geuning bangsa nu kitu atuh meh wae maehna tiwas sakulawarga atuh geus der deui wae ibur beja jeung deui teu cukup sakali dua kali malah nulian oge sok mindeng kaberenehan dumasar kana beja anu rada kuat tur matak ngondang kapanasaran hatena akhirna misja mutuskeun pikeun maluruh rek nyoba ngayakinkeun ku panonna sorangan malah henteu jadi kapanasaran ulah ukur beja jeung carita batur wungkul gansangna carita poe Kemis isuk-isuk misja nyieun rancang anu paheut gilig pikir rek kabuktikeun ku sorangan ngeunaan ayana jurig nu aya di pengkolan deket dapuran awi teh nu teu jauh ti jalan raya emen sakabeh keperluan disiapkeun anu sakirana baris perlu digunakeun waktusna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.